Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sata acana perkenalkeun nami Abi Sinta Nurlaila, Abi ti kelas 11 IPA 3. Abdi di dieu bade bacakeun warta anu tos ku Abi didamel. Judulna Program Parkir Ganjil Genap SMAN Jatinangor. Dina dinten Senin kaping 23 Januari 2023, SMAN Jatinangor ngayakeun program parkir anyar nyaeta parkir ganjil genap. Ninggali dina hasil rapat guru SMAN Jatinangor kamari, parkir ganjil genap teh diayakeun kusabab satpam tiap harina kawalahan ninggali motor nu loba pisan di parkiran SMAN Jatinangor. Program ieu oge diayakeun kusabab parkiran SMAN Jatinangor sok pinuh ku motor-motor siswa. Nu matak aya guru-guru nu teu tiasa markirkeun mobil atawa motorna. Tujuan program parkir ieu supados ngirangan motor-motor siswa janten di jalan SMAN Jatinangor teu macet teuing. Ngan sanajan tujuan diayakeunna parkir ganjil genap ieu teh alus, loba siswa nu protes kusabab manehna teu tiasa mawa motor ka sakola. Program ieu nurutkeun angka katerahir dina plat nomer motor. Jadi, lamun ayeuna tanggal ganjil, motor nu bae parkir dina parkiran SMAN Jatinangor oge kudu ganjil nomor terakhir platna. Sangkan loba nu protes, ku diayakeunna program parkir ieu geus aya dampak positifna. Jiga parkiran jadi leuwih kosong, terus jalanan oge jadi teu macet teuing. Sakitu wae warta nu ku tiasa Abi sampaikeun. Punten pami aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.